anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangboberahman Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Panji Wanara. Harita Kangjeng Prabu Kangjeng Prabu Kunjaya sareng Resi Raksa Bungkayak nuju ngaroris tahanan. Pang-pang nama nuju ningali Kangjeng Raja Rangga Pandika. Pemicek basa ayeuna mah dikup cenah pramila sadaya. Pamerintahan di Jabal cenah kitu dikup para wargi sadaya. Mangga urang teraskeun. Kangjeng Raja Rangga Pandika nu keur nyandangan harita teh hukuman anu memang teu puguh ngaler ngidulna. Junang tunga panona nu geus ceuleuyeut dianggo molotot kanu duaan barikan tawang nyarekan. Kurang ajar sia Kunjaya edan. Resi palsu tukang hasud. Tetela beuki dieu andi kaduaan beuki pika sabeleun deuleu. Kalakuan taya bedana jeung setan ida jilatna tulah. Kurang ajar sia Kunjaya edan pati kuclek sia sangku kawalat hirup sia deuleu kawalat lantaran geus ngahina ka aing, kawalat lantaran geus ngarebut kursi karajaan, oge baris moal jamuga hirup ilaing lantaran geus nganyerikeun ka pamajikan kaula, geus nyipta anak kaula jadi sato. Kurang ajar sia. Mana ngomong gitu sia Rangga Pandika nu penting andi kanu salah boga anak sato deuleu. Hehehe bener nu matak Andika cicingna kudu dipanjara sampai sia. Hahaha ngeunah ngadengina eta omongan teu meuni rangu deuleu. Montong loba omong sia Pandika lantaran eueuh gunana taya hartina deuleu. Ayeuna mah nya aing nu kawasa di negara, aing nu baris nipankeun hukuman nu berat ka Andika Pandika. Nu matak montong hayang ngalawan eueuh hartina deuleu. Kurang ajar sia saruana dasar sarua edan, sarua tukang hasud, tukang hianat, tukang jail kaniaya. Dasar manusia geus karanjingan ku iblis. Sangeunah nasia nyarita teh setan. Mama guru dangukeun eta-eta masih keneh bisa baceo kawas menuk beo Mama guru. Sakitu geus ampir modar teh awak rengkebong. Dasar eueuh ka era, eueuh ka kapok manusia teh masih keneh bisa cacalawakan. Cing mama ayeuna rek nempuh heula pamajikanana euy. Panasaran mama teh. Andika mah di dieu we peke siksa si Rangga Pandika. Amarek nempuh pamajikanana. Mangga mama. Lewas ki Resi Raksa Bungkaya ka panjara tempat pitahanan Nyimas Nawang Asri. Sedengkeun Ki Patih Kunjaya harita keneh terus ngaluarkeun Kangjeng Raja Rangga Pandika. Harita keneh para mitra terus disiksa ku rupa-rupa cara. Digebugan, ditajongan, malah terus dipoe sagala. Tuluy dibanjur ku cai uyah atuh perih karasana. Urut tatu panyiksa ka banjur ku cai uyah. Pantes upama Kangjeng Raja Rangga Pandika nepi ka kokoceakan teh mah matak pikawatireunna keur. Najan kitu taya eureuna Patih Kunjaya nyiksa Kangjeng Raja malahan masa terusna make dibanjuran ku cai cabe meunang ngarenos atuh meuni peperengkelan salirana Kangjeng Raja. Dina kaayaan matak pikawatireun, matak pikarunyangan pisan. Ari mama Resi Raksa Bungkaya sakumaha panuduhanana harita teh para mitra sadaya. Atuh sakumaha panuduhanana Patih Kunjaya harita ge geus aya di hareupeun Nyimas Nyawang Asri ngan pohara ngagebegna lantaran kanyataan nu katingali jeung beja nu katarima ti Patih Kunjaya bet papaling pangaker. Cek beja mah ti Patih Kunjaya apa Nyimas Nawang Asri teh kageulisanana teu kaelehkeun ku Nyimas Nawang Asri. Malah mun daek terus seterang mah geulis keneh Nawang Asri
jaba ngorakeneh tapi kanyataan ayeuna nu kasaksi bet pikageleheun buk nage gimbal awut-awutan rerewigan jabati bau deui pinuh ku taneuh beungeut nanya kitu meuni kotor taneuh wungkul estuning sagarupana kaya Nyimas Nawang Asri teh taya pikarasepeunana. Resi raksa bungkayak meuni bibirigi digan ningali kana kaaya Nyimas Nawang Asri saperti harita. Ih, boro-boro kabogoh aing mah deui. Geuleuh we nu aya. Nya memang burat-burat kageulisan mah aya tapi kan tempona ayeuna beciga nu kaganggu ingetanana. Katempona masih gajal mah kurang saeunat. Jaba mani kotor-kotor bayeudug kitu ye teh. Leos ini tidinya ningalkeun panjara Nyimas Nawang Asri ngajujug kaburuan panjarana Kangjeng Raja Rangga Pandika nu harita Kangjeng Raja Rangga Pandika keur disiksa taya eureuna ku Patih Kunjaya. Keur Nyimas Nawang Asri manu api-api jadi gelo ngerasa atoheun oge ku geus ngaleosna Resi Raksa Bungkayak malah bungaheuna keur lantaran henteu kungsi diganggu naon-naon. Sanggeus tepung deui jeung Patih Kunjaya terus we laporan ka Patih Kunjaya dibejakeun ka aya Nyimas Nawang Asri. Wireh ayeuna eta permeswari teh geus gelo kaayana napi kageuleuheunaker lantaran tacan yakin gancang atuh Patih Kunjaya teh ngayakinkeun ka palebah panjarannya Nyimas Nawang Asri. Breh katingali tetela teu nyalahan harita teh para mitra ka aya Nyimas Nawang Asri memang taya bedana jeung gelo we geus kitu ngalajeng ngabujeng deui ka karaton sabada wareg nyiksa Kangjeng Raja Rangga Pandika bari ayeuna geus dilebetkeun deui ka panjara. Tuna heula kayan Kangjeng Raja Anyar Prabu Kunjaya jeung Resi Raksa Bungkayak minangka penasehat nagara nutas nyiksa Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika bari ayeuna geus araya deui di jero karaton. Kacaturkeun rombongan Kangjeng Raja Ageng Malela harita teh geus cunduh ka tapel wates nagri Mandalawangi teras wae miwarang liren heula ka rombongan atuh sadayana teu aya anu waha kalayan dipingpin ku Paman Patih Wilaseta sadayana harita teh ngeureunkeun heula kudana lalampahanana liren heula lajeng we Kangjeng Raja sasaura. Ki Patih jeung sakabeh para prajurit rombongan kaula ayeuna urang perlu eureun heula lantaran aya perlu nu ditepikeun ku kaula karani ka sakabeh. Nah naon anu bade dirugikeun teh Gusti Ratu? Isim abdi mangros panasaran. Laras Kakang nah aya naon bat ngadadak liren heula padahal parantos caket ieu teh. Boh Ki Patih nya kitu deui Nyimas Sarubasi angaros kaget sareng heran ku ayana ayeuna dipiwarang liren heula. Kangjeng Raja teras we ngawal remaparin alesan nu sakinten mata kahartos ku sadayana utamina mah ku pihak Nyimas Rubasi sareng Ki Patih Wilaseta. Kieu kadang warga sakuna utamana mah ka Nyimas sareng ka Ki Patih kasebutna urang teh nyemah jadi asa teh sopan upama tungorojog tanpa laratan. Masihan iber heula ti anggana tah ayeuna urang geus aya di tapel wates nagara. Asa taya salahna upama urang mere heula tanggara ka sang raja di negeri Mandalawangi. Dari anak karadina nyariosna Kangjeng Raja bari ngebrehkeun kawijaksanaanana. Nyimas Rubasih neuteup seukeut kanu janteng carogena bari lajeng anjeunna sasauran ngebrehkeun usul. Nanging naha teu langkung sae upami urang teras wae Kakang teu kedah masihan iber heula atanapi tanggara heula margi nu bade ditepangan teh apanan sanes nu lian nanging ieu mah anak urang Kakang nu jadi raja teh apanan minantu urang. Memang taya salahna eta pamanggih Nyimas teh yen nu baris didatangan ku urang taya lian anak jeung nu jadi minantu. Cinekna teu kudu cara dines-dines teuing. Ngan apanan ari hukum nagara mah beda deui Nyimas. Urang teh apan lain warga negeri Mandalawangi. Lain rahayat di dieu Nyimas.
Sajabana tieta dina datang na urang apanan mawa pasukan bisi majarkeun rek ngarurugan atawa nyieun kaonaran di ieu. Upama datang kitu bae bari teu merei berheula ti angalna Nyimas bisi salah sangka. Leres kasauran Kakang teh kaulanu memang teu lepat kalayan memang kitu kedahna sareng kitu saena Kakang. Nanging hapunten we nu kasuhun wireh neme abdi parantos kumawantun kasalira Kakang kaulanu. Teu naon-naon Nyimas. Teu kitu nage Kakang teh ngamaklum kana kapanasaran jeung kaheran Nyimas. Paneuteub Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela saterusna ditujukeun ka Patih Wilaseta baripokna deui. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, Kangjeng Raja harita teh cumarios. Hei Kipati Wilaseta, dawuh timalan kaulanun Gusti, sumangga aya pikerseuh naon kaulanun. Kipati nu geus turun tina tonggong kuda tumaros bari cedok nyembah. Kaula rek mere tugas ka Andika Pati, sumangga kaulanun. Andika supaya nugas kedua prajurit pisinamiang ka Karaton Nagri Mandalawangi pikeun mawa bandera nagara jeung ngabejakeun perkara pamaksudan urang. Cing saha kira-kira anu bakal ditugaskeun ku Andika Kipati? Kaulanun Gusti, pangimut isim abdi kitu ge upami kasaluyan ku salira nu. Kumaha upami isim abdi wae nu miang ka Karaton Nagri Mandalawangi? Kamu ngadeuheusan ka pangresa Kangjeng Raja Ranggapandika kaulanu kitu manawi. Kutan hayang kusorangan yaktos kaulanu Gusti. Ya teu naon-naon asal beunang dipercaya bae Kipati. Ngan kahade gunakeun adat tata titi duduga prayoga cara nyemah ka karajaan ulah ngirakeun. Sumangga kaulanu perlu mawa surat atawa henteu? Teu prayogi kaulanun Gusti. Margi apanan Kangjeng Raja Prabu Ranggapandika parantos apaleun ka jisim abdi mah kaulanun Gusti. Cekap kum ngabantu bandera tamu sareng bandera nagara we Gusti. Yakin kana bari sasil sing percanten ka jisim abdi kaulanun. Syukur. Kula ngarasa bunga hate Kipati. Katingali para mitra paroman Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela memang marah mai cahayaan bangun anu menakan kabingah taya papadana kuayana Kipati Wilaseta sanggem angkat nyalira kapusir dayeuh Nagri Mandalawangi. Nyimas sarubasih nu tita tadi jempe bae harita lungsur tina kareta kancana lajeng nyaketan ka Pati Wilaseta bari ngagalindeng sasauran. Kipati, ieu kaulanun enden cedoknya mah bade pikerseuh naon kaulanun? Saurkeun ka Nyimas Nawang Asri anak kaula yen ibu ge ngiring kitunya. Mangga kaulanun tangtos disangemkeun sumangga. Sabada di bahanan dua bandera nyata bandera tamu jeung bandera nagara. Celakana kuda beretak udah ditegarkeun sinarumpat. Sakedeung Kipati Wilaseta geus jauh ningalkeun tapal wates nagara ngabujeng ka puseur dayeuh Nagri Mandalawangi. Kacaturkeun kaayana Kipati Kunjaya nu ayeuna geus ngangkat sorangan jadi narpati Nagri Mandalawangi. Ngaku raja bari tanpa musyawarah jeung mupakat heula jeung sakumna marahaya. Harita nuju calik dina porsi gading gilang kancana nu ditaretes ku emas inten berlian urung mancur cahayana gilang gumilang dideusan kudu janten guru minangka sesepuh nagara pra nyaeta penasehat nagara nu katelah mamarsi raksa bungkayak nu tita tadi ngalepus udud surutu meni eueuh eureuna diselang-selang ku nginum-inuman nu matak mabok meni geus beak sababaraha bolotol. Sidak sababaraha botol cenah para wargi. Kangjeng Raja palsu sareng kirek sirak sabungkayak
estu calik tumaninahna keur sabada wareg nyiksa Kangjeng Raja asli Prabu Rangga Pandika di Panjara. Jeung ngalayan kana kaya Nyimas Nawang Asri. Ari Nyimas Nawang Asri katingalina ku Mamarsi Raksa Bungkayak. Estu pikageuleheun estu matak rujit. Buk gimal jeung kotor rarai belewuk. Jabat cariosanana ge apanan ngaco ngacacang. Taya bentena sareng jalmi nu kaganggu emutanana. Nu matak teu ieu matak narik perhatian. Teu ieu matak nineung nu aya makeheula jeung geuleuh. Pikeun Mamarsi Raksa Bungkayak nu mawi teras we lumabet deui ka karaton sasarengan sareng Kangjeng Raja Kunjaya sabada ngalayan heula Nyimas Nawang Asih nu aya di lebet kaputren. Nganya kitu kayanana Raksi Raksa Bungkayak estuning atuh sarakah naker. Najantos aya Nyimas Nawang Asih nu janten cocoanana unggal usih. Paragi manehna nyacapkeun kasenangan jeung kasugemaan, tapi taya waregna tetep we manehna mikahayang ka istri anu lian. Anu matak aya 10 mojang geulis pangeusi nagri Mandalawangi nu digalaksak dijadikeun pangantir kasugemaan ke Raksi Raksa Bungkayak. Malah apanan kuayana Nawang Asri oge kahayang nama sarua ngan hayangna dipake keur kasugemaan wungkul. Kadena we Nyimas Nawang Asri mah bisa nyieun akal, tapi katingalina siga kurang saeunan siga nu kaganggu emutanana. Padahal eta teh sakadar akon-akon wungkul, sakadar nyieun tareka sangkan anjeunna teu diganggu ku Raksi Raksa Bungkayak. Yang Raksi Orwodo si burokokok we. Aduh, kelakuannya badi sekawakna we beuteung buci truk 3 bangkong. Aduh, ya Orwodo bisa Warawitra. Ngaso heula. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan idongi. Harita sabada mulang ti Panjara bari nyacapkeuna kasenangan ku jalan ngelepus ulun surutu. Jeung inum-inuman anu matak mabok dibarengan ku ngobrol pogot naker. Kangjeng Raja palsu Kipatih Kunjaya ngahaja ngayakeun babadamian jeung nu jadi guru Raksi Raksa Bungkayak nu ayeuna dijadikeun penasehatna pokna Ki Kunjaya Daryanaker. Mamarsi nu gagah nu sakti mandraguna. Iyo Raden, iyo cing aya naon deui badamikeun teh Raden. Oh Narasi Rasa Bungkayak bari jeung lahak lehek gumasep jeung hayang kalem kuno jadi murid nu ayeuna geus jadi raja. Ieu Mamarsi, kula sanggeus jadi raja ngabogaan hiji cita-cita nu misti hal ieu jadi kanyadaan Mamarsi. Tok gerak kedalkeun naon nu ngajadikeun cita-cita hidup teh Kangjeng Raja? Hayang nyebarkeun kekawasaan kaula teh. Kutan bener Mama, kakawasaan kaulah hayang nyebar atuh. Nyaeta negara urang hayang leuwih lega ku jalan nyaeta ngarampas negara deungeun. Jadi maksudnya teh kitu. Kieu Mama maksudna mah. Mama geura badungan ye. Cing kumaha teh Mama panasaran ye. Nyaeta kula hayang ngajajah ka unggal negara. Sakabeh raja nu aya di dunya hayang jadi jajahan kaula, hayang jadi bawahan kaula. Nepi kangke sakabeh raja-raja nyembah ka kaula, tunduk jeung tuna talu ka kaula. Kitu Mamarsi. Nya kitu di Raja Ageng Malela mitohara si Rangga Pandika. Narpati nagri Paripari perlu dielehkeun ku urang, perlu dijajah ku urang. Mangkaning didinya loba emas inten pangna matak sugema. Nanakeun urang baris tinemu jeung kasenangan moal aya kakurang naon-naon Mamarsi. Kitu nu matak oge. Cing kumaha. Nah Mama satuju atawa henteu? Kana rencana jeung pamaksudan kula seperti kitu Mamarsi. Eta ngaranna murid Mama. Eta ngaranna murid Mama. Murid mama kudu kitu. Ulah ngarasa puas ku sakieu, kudu ngalegaan, kudu ngawasa.
ciri-ciri murid mama alus Resi Raksa Bungkaya kelas serinya kakak menilelenggakan bunga jeung sugema nu aya bangun bagjana kerekuayana ngadenge caritaan tinu jadi murid boga pamaksudan anu hayang ngajajah kaunggal nagara alus eta tandana murid mama ngadukung karena segala rupa rencana jeung kahayang hidup tak itu nu mawi oge nya teu naon-naon bisi rek ngajajah mah ka 100 raja atawa 100 nagara ge malah memang kudu diheulakeun nalukeun kerajaan pari-pari kitu yakina keur hirup urang baris dina kaayaan mulia baris tambah senang nanganing upama loba jajahan loba harta bana nu jadi bawahan urang loba mojang nu garelis jadi tunduk ka urang kitu malah engke moal disebut Kunjaya ngajajah pari-pari tapi disebut Nagri Mandalawangi ngajajah Nagri pari-pari engke hidup bakal jadi hiji boga kita kasebutna lain raja deui tapi maharaja ngancarana rek kumaha maksud mama Raja Kunjaya netep seket ka Mama Resi Raksa Bungkaya dibarengan ku kapanasaran dina manahna atuh lantaran tacan ngarti kana maksud caritaan tinu jadi guru ari maksud mama teh dina carana ngajajah nah urang rek ngadatangan lobaan ku cara nyorobot tuluy ngayakeun serangan total atawa rek ku jalan diplomasi ku jalan ngayakeun babadamian ngayakeun babala gempagan cek istilah modern teh mah ngayakeun negosiasi cenah kitu nitah ponggawati dieu ka nagara nu baris dijajah ku urang kitu tah lamun manehna teu nurut ka kaladitina ku urang teu kudu kulobaan ku urang we duaan datangan da cukup pangarti urang duaan ge pikeun ngelekeun nagara batur-batur kitu aduh jadi kitu maksud mama guru teh bener Raden kumaha upami urang badamikeun heula we jeung sakumna pangeusi nagara mama ngarah aya kasaluyuan ti sararea ngarah meunang dukungan ti sakumna pihak pangeusi nagara Mandalawangi mama ala ulah mama lama teu panuju henteu langsung melaksanakeun kumaha urang we bari oge naon margina mama Raja Kunjaya ngerasa heran karena usul manehna nu teu ditarima ku nu jadi guruna ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso para mitra pamiarsa Resi Raksa Bungkaya harita nerangkeun lantaran engkena baris loba nu nyenyong loba omong baris rame nu sawala nyarita antara nu panuju jeung nu teu panuju ngaranna ge jalma rea kana tangtu beda-beda pamanggihna beda-beda kahayangna Raden tah nu teu panuju kana kahayang urang kahareupna moal baris jadi hileun beuteui baris jadi gangguan malah teu mustahil salawasna baris jadi panghalang jeung rintangan Raden nu matak mama mah teu panuju upama ieu rencana urang make kudu dibadamikeun heula jeung sakumna pangeusi nagara janten upami kitu mah urang tegaskeun we ditangtukeun ku urang we mamanya bener atuh Raden rek beureum rek hideung rek alus rek goreng rek hasil rek henteu urang tangtukeun ku urang Raden ulah mama wanulian padami mah cukup antara Raden jeung mama we duaan pan beres halus atuh Kangjeng Raja serinya kakak menilelenggakan panona meni peureum we nya kitu deui Mama Resi Raksa Bungkaya ge tungtungna milunya kakak seuri ngarasa sugema jeung bagja ngeunaan pamaksudanana jeung kahayangna Kangjeng Raja Kunjaya sejang ngajajah ka raja-raja jeung nagara-nagara di alam dunya ngarah kabehanana tunduk jeung talu ka Raja Kunjaya narpati Nagri Mandalawangi
Nu ngobrol paduduaan kana panto karaton kadangu aya nu kaketrok tarik ke baripokna. Pangapunten kaula nun Gusti. Jisip abdi sejang ados kaula nun. Saha? Prajurit jaga kaula nun aya peryogi ka saleh Gusti kaula nun. Asup. Mangga kaula nun. Rai panto karaton breh aya saurang prajurit. Harita nyaketan kapatih kunjaya nu ayeuna geus jeneng raja. Gek diuk adi prek dihanap cedok nyemah meni antel-antel we meni jeung indung suku teh para mitra bakatku ngarasa resieun jeung ajrih kuno jadi raja. Waktosna seep.